Mana pedangnya? Eta sepedanya dang, nanti bahaji. Iya, mah. Heeh. Nu iya lah we nya, teh mun mah boga rezeki, jeung ka pasarnya. Kamari aya nu kieu dang, loba nu nyampur ka dieu. Mama, lubang doang. Loba sepeda nya. Di bakal tundangna atuh nya, geus sore nya. Heeh, Aji. Laingan ayah henteu nya, pagawean deui. Duit kamari nang dibahaji 300, 300 deui. Olok euy duit ayeuna mah 200. Teu mah ikan naon. Buahna ka mana nya? Kamari mah ngadenge teh. Sukuna ka naon nya jempolna. Acuy teh. Rek ninggalin teu nyaho di mana-manana. Dang, Mana keburuan, Mak? kalau isukan marek kali deui nyarek we nya. Tarik kali tarik, Kak. Mana? Goreng kali yo. Kuli deui mah entong ceurik wae. Kamari ge mah ditayang ku Pak RT Uban endang cenah ceurik wae. Gogoleran mah langsung muhi. Dangerakeun ku Pak RT. Ya terus Pak RT-na ke mana, Mak? Nya eta Pak RT na langsung yang emak euy. Terus, Mak? Yang eta tuh endang ngarek ulin ke mak ieu sepeda. Mama tinggal heula teh. Mana ke mun batur sepeda balik deui nya. Assalamualaikum, Mak. Salam. Dang, mau mana ya, wo? Ayo tersasapu, Bah. Oh, ayo tinggal itu ya. Bah, kunanya kasih peda goreng gitu lah. Dari sakit gede bere gua aja. Itu yang beli air molus ke mana ke? Melina. Ini gue bahagia. Oh, nyak ke gua bejunya ke mana? Ayo rek mangkat ulin. 6. Gua belum budak jadi bere gua sepeda. Yang halus. Itu mah indung na melina ya. Ini ke bebeca indung na yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh baja yuk, dia kola diuk. Di amplop di anak sia, bag. Udah sepeda ke aing nyebut butut. Sakit juga di berek ku aing. Oh budak teh Haji. kayak nu anyar wae kesukan pada ngeleng gajian pada gedean Haji. Kita kumaha layangan isukan. Semuanya naik majunya maju. Naik maju mah ya isukan. Anu belah mana liona? Nanti anu belah kulon weh. Belah kulon. Kita panggil geus. Angin sudah mau ditumpukkan kita mak jembak lain. Pokokun. Gitu orang yang kita makin tinggal berhitung dengke. Manundaan duit, Haji. Menundaan kena wae itu enak. Ya, 100 tuh Haji. Jenis kan nyarap, paling kan kudu nyarap. Undangan sindang meureun jeung jajan. Haji dua duit teh. Ya 100 weh. Lah, manjer. Nuhun ya, Haji. Aing segitu geus aja nya. Nya. Nah kata pamit. Ayo. Assalamualaikum. Salam.
Nah abahna si Elsa nya menipu ngiriman geus arek sabulan jelema teh salaki teh kumaha hasinya. Aduh, coba ini baralaki imah teh. Jadi inget cek di Pabuaran. Jadi hayang tadi itu yang ke Pabuaran. Tapi nanti boga ongkosnya. Hayang nih toha. Koroni jol ka dieu. Atuh ningali incu-incu. Atuh jajan saker jajan budak atuh imah mending teu ka di acan di toha teh. Namun beneran masih boga kolot. Mun aya kolot keneh mah meureun. Heeh. Meureun kolot teh ka dieu. Ngalongokan anak, ngalongokan incu. Salaki ge mending teu ngiriman-ngiriman. Aduh, jadi kainitan si Ece di Pabuaran. Mudah-mudahan si Ece sing kalalager di Pabuaran jeung si Endang. Jadi kainitan wae. Ini teh hayang bae ka ditu. Anu penting mah sing kalalager Ece, Endang. Di sore ini rek nyamula Mak, mak. Neng Elsa terus aman Neng. Emak arek nangis. Oh. Duh si Imas di ditu kumaha kabar nanya. Ingat wae ka si Imas. Arek haditu eueuh ongkos ieu teh. Nya si Endang daekeun moal nya aditu nya. Jeung si Endang doaan ka si Imas. Assalamualaikum Pak Haji. Dipanggil nama muka tapi kamarnya Pak Haji ya. Iya. Suka ngelele mah Pak Haji na ya. Patulan nutup tapi gerbang muka kamar sih. Kadang tapi ya. Maaf biasa kita sapaan biasa cuma gitu lah kadang-kadang sudah cinta tolak boleh di rumah apa disusul karena sampingnya tapi jauh karena satu itu lah batu muda suka boleh salah macam roba di bayi sabar aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon teh? Pak Haji kemana sih cuy? Pak Haji paling ini kandang sapi. Oh kandang sapi? Oh. Aduh orang nggak pamannya kan suka nyemprot.
Ya paling di kandang sapi paling ge itu. Eta kunaon eta? Kalindes botak teh. Aing mau keles botak. Oh, itu. Eta jeroan teh Joy. Ya Allah kukuna teh. Leungit. Cagur ya Joy ya. Oh, non ya teh ya paling di Kandang sapi ya. Oh, paling di kandang sapi. Oh, ayo, Coy. Ayo. Ndang kemana nya ulina nya? Arek ka warung. Kayak bising balik. Oh, sasaha di dieu. Rek meuli dengan sangu ka warung. Ka warung heula. Ma, nih kemana yang gak ada orang euy. Ada nyalur ka jero heula. Ma. Ma orang lagi eueuh ka mana war? Orang meuli dengan sangu ka warung sayu, orang tutur we ayo. Itu sindang arek ka mana sih nya? Itu mah pasti dengan sangu mana dengan sangu arek ditulang. Ka mana? Oma tadi pan meuli dengan sangu. Heeh. Mana dengan sanguna? Oh, nanaon di warung nagen dang? Yang jajan teh mah 2000 we aya weuh. 2000. Paling Ya. karek kuliner lah nya. Heeh, kade, ulina. Heeh. Di mana saha? Urang endang. Anakna eta Cimbag. Mana saha? Urang Epeng. Intuna Haji Eot. Orang anak jajan heula nya ka hareup. Heeh. Oh itu etakeun beda urang tadi bere. Ente lain. Kemana bapak teh yang jajan? Tak bapak terus di mana sih? Pas di mana sih pak yang jajan? Jajan wes gede oge. Aing teu gablek duit, aing tas di mah Pak Haji aing nungguan di mana? Oh, Pak Haji naik men entah duit teh mah juga mana jajan. Oh, bawa enak tuh, duit 1000 acan. Yang enggak sih lah, Anjuk we heula dah itu kayak warung. yang dahar. Bang dahar. Cari nyangu-nyangu acan. Alah, Saya mah. Gerak itu ngajuk ke ceher nih weh.